Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara kakoncara jujulukna Sirawing. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang ke sesama demi ngahontal cita-cita nu sayanti. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Hampir pasir nulung kawin taya jawan bisa disorang gunungna ngajegir tepat tilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Sirawing nitis. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Guntara sanggeusna meunang katerangan ejeng parentah Tiki Barajuma. Harita terus pamitan indit di baturan kularas anting ejeng Dewi Angrum pikeun mulang ka paguron Topeng Laras. Geus kitu be eta mah dikersakeunana. Dina mangsa lumampah rek mulang ka paguron Topeng Laras. Di satengahing jalan bet diparengkeun pasarandok ejeng Jaka Sinangling anu rek lumampah ka guha legok panamping tea. Kangaranan tepung ejeng jalma anu dipika ceceubna. Laras anting langsung ngahadang. Dina sikepna anu garang harita nyarita ditujukeun ka Jaka Sinangling. Kebenaran panggih di dia Sinangling. Dasar memang nasib maneh anu goreng. Dasar memang kudu narima akibat anu pangheulana. Dasar memang kudu pangheulana anu aja bet ditepungkeun di patempatan. Ayeuna kuring bebarengan ejeng jago anu bakal nindak ka maneh Jaka Sinangling.
Laras Anting ngareret ka Guntara terus nyarita deui. Kang Guntara, da ieu si Jaka Sinangling teh Kang. Sarua musuh abdi Kang. Manehna anak Sirawing anu boga karep hayang binasa ka dari abdi duaan. Sarua aya ge Kang, jeung anu jadi bapana. Wayana kitu ieu jelema kudu ditindak leuwih ti heula Kang. Sameme Sirawing anu jadi bapana ditindak Kang. Dewi Angrum milu ngarojong kana caritaan Laras Anting. Kang Guntara, ieu jelema anu ngaran Jaka Sinangling hiji dua ajang Sirawing. Ngan ayeuna diparengkeun panggih di dieu, memang leuwih hade disingkirkeun heula anakna Kang. Sabab bapana mah bagian Kibarujul, guru Kang Guntara. Sok ulah asa-asa Kang, tindak eta jelema Kang. Guntara waktu harita memang menang pancen jadi pengawal. Parentah ti Laras Anting ejeng Dewi Angrum, tangtu be kudu diturut. Sabab sarua ejeng parentahna Kibarajul anu jadi guruna. Guntara ngalengkakeun sukuna maju ka hareup, neuteup ka Jaka Sinangling, rutret kaluhur ka handap siga anu keur naksir kana tangtungan Jaka Sinangling. Dina sikepna anu sombong, harita Guntara terus nyarita. Ilaing anak Sirawing anu katelah Jaka Sinangling. Dewek Guntara ye. Terus terang, dewek pangawal utamana Laras Anting ejeng Dewi Angrum. Jadi upama aya urusan di antara ilaing ejeng Laras Anting, eta sekaligus mangrupa urusan dewek oge. Karti. Jaka Sinangling tetep tenang. Katenangan anu dibarengan ku kawaspadaan. Sabab ngarti, jalma seperti Guntara tangtu kaasup jagongora anu masagi pangartina. Keur diri kuring, sabenerna teu boga anggapan aya masalah ejeng Laras Anting. Jadi ku aya kitu, teu kudu ngahalangan kana lampah kuring dina waktu ayeuna. Guntara ngalenggak seuri. Manehna boga anggapan Jaka Sinangling moal make kudu lila dirubuhkeun ku dirina. Heh, Jaka Sinangling, mun teu loba ngomong sadeuleu, leuwih hade si laing sajaga diri. Sabab dewek menang parentah ti Laras Anting pikeun didak si laing. Kumaha tarimakeun aya namanya, naon anu bakal tumiba ka dari si laing dina waktu ayeuna. Stroke. Guntara harita ngawangun pasangan. Hayo, geura saega diri si laing Jaka Sinangling. Dewek merek kesempatan ka si laing pikeun ngabela diri sakumaha mistina. Buktikeun kemampuan si laing sia mangsana bela diri. Urang mimitian ieu tarung. Ya. Guntara geus embung loba deui cumarita si kana teh. Harita manehna langsung ngajorelat luncat maju narajang kanu jadi lawan. Jaka Sinangling kapaksa kudu ngalayanan kana karepna anu jadi lawan. Sabab jelas daya panarajang Guntara memang teu bisa dianggap enteng. Bener-bener garang jeung ngabahayakeun kanu jadi lawan. Guntara memang henteu satengah-setengah deui dina ngalakukeun tindakanana. Sabab memang hayang ngabinasakeun Jaka Sinangling, luyu ejeng parentah sarta pamentana Laras Anting oge Dewi Angrum. Dewi Angrum ejeng Laras Anting ngabandungan pinuh perhatian kan lumangsungna eta tarung. Guntara kawilang kaget oge sabab tetela geningan Jaka Sinangling teu bisa dianggap enteng. Sabab kecepetan gerak panarajangna tetela bisa diimbangan ku Jaka Sinangling. Tapi Guntara masih keneh gede hate. Kitu nate lantaran ilmu waduk banyu geus kacangking setengah bagian ku dirina. Kawilang ilmu andelanana Kibarajul. Waktu panarajang Jaka Sinangling kena kana anggota badan lawan. Ngaranjung kaget Jaka Sinangling.
sabab kekuatan tanaga panarajang nalir upama anu kena ke tempat anu kosong dina harti leungit kekuatanana. Suara Karawang 3,2 FM. Guntara ukur seuri bangun anu teka pangaruhan ku panarajang lawan anu kena kana anggota badana. Guntara pancuh binatang tunganana bari nyerengeh seuri, sedangkeun Jaka Sinangling saya gadai diri. Ketrukeun sakabe pangarti jeung tanaga maneh Jaka Sinangling. Dewek si Guntara geus moal mere diampun ka jelema saperti si laing sia. Sor, maju deui sia. Bisi masih kene penasaran mah. Hayo maju sia. Maju sia. Ulah waka sombong Guntara. Kuring can tantu teu mampu pikeun ngarebukeun anjeun Guntara. Setan sia, rasakeun sia yeuh. Hap ya ya. Guntara dina waktu harita maju deui narajang leuwih garang jeung bayangan batan tadi. Jaka Sinangling nyimbangan daya panarajang lawan. Tetela Jaka Sinangling mampu ngasupkeun deui panarajangna kana anggota badan anu jadi lawan. Tapi seperti tadi deui bae, mangsa panarajang Jaka Sinangling kena kana anggota badan lawan, harita daya panarajangna leungit kakuatanana. Ayo lawan. Sabalikna, waktu panarajang Guntara kena kana sasaran, Jaka Sinangling ngabangkil mundur ka tukang. Bangkil dalikeun. Jaka Sinangling gancang mancukeun deui tangtunganana. Laras Anting jeung Dewi Angrung pada nyengserikeun kaayaan Jaka Sinangling anu ngabangkil mundur ka tukang mangsa kabenangan ku panarajangna Guntara. Laras Anting anu harita nyarita ditujukeun ka Jaka Sinangling. Mana kahebatan anak si Rawing teh ha? Manya anak si Rawing elehan mah. Hayangnya hoci bisa tengimbangan jagona si Laras Anting. Dewi Angrum oge sarua mupuas ka Jaka Sinangling anu kabenangan ku panarajangna Guntara. Itu patut geningan acan pangartinya Jaka Sinangling anak si Rawing teh. Coba mana kahebatan andika teh Jaka Sinangling? Guntara asa menang angin jeung gede hate. Sabab geus ka Bandungan panarajangna Jaka Sinangling anu tumiba kana anggota badan manehna taya pangaruh naon-naon. Sabalikna panarajang Guntara meh-mehan ngarubuhkeun Jaka Sinangling lamun henteu buru-buru ngajaga kasaimbangan badana. Ketrukeun ajeun pangarti maneh sia Sinangling ya. Cing, hayangnya aku nepikeun ka mana kahebatan anakna si Rawing teh. Masih kene aya ha? Elmu anu sejenna Jaka Sinangling. Hayo, pindo deui euy. Jaka Sinangling henteu ngalayanan kana caritaan Guntara. Malah Jaka Sinangling akhirna jadi inget kana pangalaman waktu nying hareupan Mbah Camati Sakti. Ras inget kadinya, Jaka Sinangling akhirna nangtukeun sikepna pikeun ngalakukeun tindakan anu sarua saperti waktu keur nying hareupan Mbah Camati Sakti teh. Harita Jaka Sinangling terus ajeg nangtung henteu ngawangun pasangan. Ningali keayaan Jaka Sinangling kalaka ajeg nangtung tanpa pasangan. Guntara jadi kasigung hatena. Dianggapna Jaka Sinangling geus teu ningali sabelah mata ka dirina. Setan sia, maneh nganggap sepi ka dewek Jaka Sinangling? Make jeung teu ngawangun pasangan sagala rupa sia. Gagabah sia nganggap enteng ka dewek ha? Coba-coba sia, rasakeun ye panarajang si Guntara anu bakal maragakeun nyawa si laing sia. Ya, ya. Guntara akhirna anu ngajorelat uncat maju narajang kalebah Jaka Sinangling anu tetep ajeg nangtung bangun anu moal nyingkahan datangna panarajang anu jadi lawan. Kejadian seterusnya memang matak ngaranjuk kaget pikeun Guntara. Sabab memeh panarajang netepi kana sasaran
kekuatan daya panerajang nabet malikan kadirina sorangan ngajadikeun Guntara ngabangkieung mundur ka tukang kadorong ku kekuatan tanagana sorangan. Jangan aku bangkil dari itu hega Guntara gancang mancukeun deui tangtunganana netep kanu jadi lawan bari ngahegak ngatur napasna. Guntara ngagarendeng ngomong sorangan, elmuna naon anu digunakeun ku Jaka Sinanglingnya aing bet bisa kadorong ku kekuatan tanaga sorangan. Panerajang aing kekuatanana bet malikan ka diri sorangan. Waduh, piraku aing teu mampu ngelekeun si Jaka Sinangling. Guntara jadi kaget jeung panasaran ku ayana kanyataan anu karandapan ku dirina dina waktu harita. Guntara ngawangun deui pasangan dina jurus anu leuwih ampuh. Geus kitu terus ngegero deui handaruan narajang deui ka Jaka Sinangling. Tapi seperti halna tadi, beuki rosa tanaga panarajang Guntara anu digunakeun, beuki rosa deui tanaga anu malikan ka dirina sorangan. Ngajadikeun ngabangkieung leuwih jauh jeung tarik memehan rubuh ngabebengkang lamun teu buru-buru ngajaga kasaimbangan badana. Bangkieung jadi teu hega. Kajadian anu ngadua kalian seperti kitu beuki nambahan kaget pikeun Guntara waktu harita. Laras Anting jeung Dewi Angrum anu satadina geus ngarasa suka hatena lantaran Guntara aya di pihak anu menang angin. Ningali aya parobahan anu seperti kitu mah duanana jadi kalerung semu anu bingung dibarengan ku parasaan anu salempang inggis Guntara eleh jajaten. Laras Anting ngareret ka Dewi Angrum terus nyarita lalaunan, aneh nabet aya parobahan anu seperti kitu geuningan ce Kang Guntara aya nama anu ngabangkieu. Piraku manehna kudu eleh ku si Jaka Sinangling onaman ce. Dewi Angrum narik napas panjang bari terus ngawalon, Pugu aja oke kaget ya tini mas bet jadi Kang Guntara geuningan anu ripu bet piraku kudu eleh jajaten ku si Jaka Sinangling mahnya. Laras Anting jeung Dewi Angrum memang geus mimiti kaentepan ku perasaan salempang ningali keayaan anu karandapan ku Guntara seperti kitu. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sedengkeun Guntara sorot panonna beuki semu anu hurung lantaran pangaruh nafsu jeung hate anu panasaran. Dua kali dirina ngabangkieung mundur ka tukang meh-mehan rubuh ngabebengkang lamun henteu buru-buru ngajaga kasaimbangan badana. Guntara ngawangun deui pasangan bari merhatikeun kaayaan Jaka Sinangling anu terobah tangtunganana. Malah ti tadi oge henteu katingali ngalakukeun gerakan naon-naon. Edan, dua kali diri aing ngabangkieun kadorong ku kekuatan tanaga sorangan. Nah elmuna naonnya anu digunakeun ku si Jaka Sinangling. Tapi aing penasaran sugan kudu ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan sapinuhna lamun kaya kieu mah. Tarak-tak. Urat-urat jeung tulang leungeun Guntara disarada ting tarak-tak nandakeun dirina keur musirkeun kekuatan tenaga lapisan sapinuhna gesan marengan kana panarajangna anu bakal dilakukeun dina waktu harita. Jaka Sinangling tetep ajeg nangtung nganti datangna panarajang lawan. Ngageleter sapasang leungeun Guntara nandakeun geus musirkeun kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Kajadian saterusna Guntara ngagajeleng luncat bari ngagero handaruan narajang dina kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Guntara seperti hana tadi malah ayeuna mah leuwih parna kaayaanana sabab kekuatan daya panarajangna anu malikan ka dirina sorangan leuwih hebat batan tadi. Ngajadikeun Guntara geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana, ngajengkang ka tukang terus rubuh ngabebengkang maring lemah. Guntara ngarasakeun sakujur awakna nyeri linu satulang sandi. Tina sela-sela juru bibirna ngalai getih anu masih keneh haneup. Edan
Kasinangling tetela hebat. Guntara sumengir nahan kanyeri henteu waka bisa buru-buru hudang. Laras Anting ejeng Dewi Angrum puguh be pada kaget ningali kanyataan anu lumaku dina waktu harita. Tetela Guntara anu dijagokeun ku maranehanana rubuh ngabebengkang teu bisa neruskeun deui tarungna. Jaka Sinangling maju salengkah ka hareup ngabagikeun paneuteupna ka Laras Anting ejeng Dewi Angrum. Terus ka Guntara anu masih keneh nangunjar di ukluhur taneuh can bisaeun cengkat nangtung. Ieu kajadian sakuduna jadi panggeuing keur anjeun tiluan. Kangaranan tetep boga maksud hasud niat deleka ka sasama moal jamuga tangtu bakal aya mamalakna. Geus meujeuhna sarta sakuduna mun anjeun tiluan sadar tina kasalahan leuwih hade gera babalik pikir meungpeung masih keneh aya waktu ejeng kasempetan pikeun aranjeun ngaroba sikep ejeng tindakan dina ieu kahirupan. Kuring moal rek ganggu asal memang henteu diganggu. Tapi lantaran ayeuna kuring diganggu wayahna lamun anjeun kudu narima kana akibatna. Tah ayeuna kuring bakal naruskeun di lampa henteu kudu make jeung dihalangannya ku anjeun tiluan. Sanggeusna mere nasehat mah Jaka Sinangling terus indit ninggalkeun eta patempatan. Dewi Angrum ejeng Laras Anting kitu deui Guntara. Eueuh anu waniun ngomong tiluanana caricing ngan sanggeusna Jaka Sinangling indit jauh kakara harita Dewi Angrum ejeng Laras Anting datang nyampeurkeun ka Guntara anu kakara ngonel cengkat hudang. Dewi Angrum anu pangheulana nyarita ditujukeun ka Guntara. Abi kaget Kang Guntara. Nyata mun kieu mah si Jaka Sinangling teh geus ngawaris elmuna si Rawing anu jadi bapana. Da buktina geuningan Kang Guntara kalah karubuh ele jajaten ku si Jaka Sinangling. Kenyataan anu memang henteu bisa dipercaya keur abdi mah. Laras Anting harita milu mairan caritaan dibarung ku perasaan anu hanjelu sabab jalma anu dipika cecep ku manehna tetela kalakah salamet malah aya di pihakna anu unggul. Tah, ieu kejadian kudu jadi perhatian keur urang Kang Guntara. Cacakan si Jaka Sinangling teh ka kara anakna anu pasti elmuna teh si Rawing anu jadi bapana. Nu mata cek abdi mah si Rawing kudu buru-buru disingkirkeun. Pikeun nyingkirkeun si Rawing geus eueuh deui. Kajaba kudu Ki Barajul anu turun. Hartina anu kudu langsung ngelakukeun tindakan. Kitu tah Kang. Guntara narik napas panjang bari jeung sumengir nahan kanyeri. Kajadian anu karandapan ku manehna bener-bener matak nyeri hate ejeng era. Sabab rubuh eleh jajaten teh di hareupeun pisan Dewi Angrum ejeng Laras Anting anu ngajagokeun manehanana. Aduh, mun kitu mah bener si Rawing teh lain lawan anu enteng. Kakara anakna geus sakitu hebatna. Akang sorangan teu nyangka jeung teu ngarti upama si Jaka Sinangling ajen tahapan pangartina saperti kitu boga ilmu anu memang akang sorangan teu ngarti. Elmuna nahaon tah anu kitu? Anu jelas kekuatan penarajang bet malikan kasorangan kakara akang nying hareupan ilmu anu saperti kitu mah. Dewi Angrum neuteup antep ka Guntara bari terus nyarita deui. Nu matak sangem abdi mah kitu ka Guntara. Ki Barajul kalau kumaha oge nya kedah langsung turun ieu mah ya. Sabab jalma saperti si Rawing memang geus jelas kawilang jago anu dipikawanoh ku sakabeh jago anu makalangan di dunia kajawaraan. Jalma saperti si Rawing kudu buru-buru disingkirkeun ka Guntara. Ki Barajul kudu buru-buru ngalakukeun tindakan. Sabab jelas bakal mangrupa ancaman pikeun pihak urang. Guntara tembong dina waktu harita unggut-unggutan tanda ngabenerkeun kana caritaan Dewi Angrum teu lila terus nyarita lalaunan. Memang bener Ki Barajul ka kieu mah anu kudu buru-buru langsung ngalakukeun tindakan. Jelas jalma saperti si Rawing memang kudu buru-buru disingkirkeun sabab bakal jadi gangguan keur kana kapentingan urang. Laras Anting ngabagikeun paneteupna ka Guntara ejeng Dewi Angrum teu lila terus nyarita. Tah ayeuna mah mending keneh urang neruskeun lampa be nya ka pagoron topeng Laras heula. Sakumaha anu dimaksud ku urang? Ngan ieu kajadian
jelas kudu jadi bahan perhatian pikeun urang. Harapan urang taya deui iwal ti Ki Barajul. Geus kitu mah tiluanana terus arinit ninggalkeun eta patempatan. Guntara sanajan bari ejeng jumarigjeg leumpangna sarta bari ngarasakeun kanyeri, kapaksa harita kudu neruskeun lampa. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Caturkeun harita jaka sinangling anu lumampah ka guha legok panamping. Lantaran hayang buru-buru tepi, jaka sinangling leumpangna kawilang gancan. Waktu tepi ke tempat anu dituju, jaka sinangling geus teu asa-asa deui langsung harita asup ka jero guha legok panamping. Ngahuleng kaget ejeng bingung sanggeusna jaka sinangling aya di jero guha legok panamping. Sabab di jero guha teh tetela kosong taya sasaha. Si Rawing anu jadi bapana eueuh di tempatna. Jaka sinangling ngahuleng bari ngomong sorangan dina jero hatena. Aneh, nah bet suwu, nah kamana nya ama? Nah memang geus beres gitu urusan di dieu terus mulang ka pilemburan? Atawa memang keur kaluar heula? Mun teh mah geus mulang ka pilemburan, meureunan jadi pasalingsingan ieu mah. Tapi hayang nyaho rek didagoan, sanu nyaho keur kaluar heula ama teh. Jaka sinangling jadi aya pikiran si Rawing anu jadi bapana geus balik ka pilemburan atawa aya kepentingan kaluar heula. Nu matak henteu langsung terus indit deui tapi ngadagoan di luareun guha. Tapi sanggeusna rada lila ngadagoan kadatangan si Rawing anu jadi bapana. Tetela eueuh embol-embol datang. Akhirna jaka sinangling nangtukeun sikepna. Mun kieu mah ama geus mulang meureunan ka pilemburan pastina oge. Urusan atawa kepentingan di dieu geus beres meureunan. Leuwih hade ayeuna mah aing buru-buru balik deui be ka lembur. Ama pasti geus aya di lembur ieu mah. Jaka sinangling nangtukeun sikep pikeun buru-buru balik deui ka pilemburan. Sabab cek pikirna si Rawing anu jadi bapana geus pasti balik ka pilemburan. Urang tinggalkeun heula jaka sinangling anu keur lumampah ka pilemburan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Caturkeun harita di paguron topeng laras. Wanci peuting sumanding, Guntara anu barang datang oge merhatikeun kaayaan di paguron topeng laras, beuki katarik hatena. Sabab eta tempat ejeng pangeusina bakal dihadiahkeun ku Laras Anting upama bener pihakna bisa nyingkirkeun si Rawing ejeng si topeng mayit. Anggota topeng laras geus salare. Guntara harita nyarita ka Laras Anting menta kamar kosong keur ngalakukeun pamaksudan geusan ngayakeun kontak batin ejeng Ki Barajul anu jadi guruna. Sakumaha anu diceritakeun ku Akang? Menta kamar kosong sabab Akang bakal ngayakeun kontak batin ejeng Ki Barajul sangkan dina poe isukan datang ka dieu. Sabab leuwih gancang nyingkirkeun si Rawing ejeng satopeng mayit tangtu leuwih hade. Kangaranan Ki Guru geus aya di dieu mah tangtu bakal tenang ka urangna. Oh, tenang soal kamar mah. Butuh sabar hiji oge pasti aya Kang Guntara. Usahakeun pokona mah supaya dina poe isukan
Ki Barajul aya datang ka dieu Kang. Tenang Laras, akang geus biasa ngayakeun kontak batin jeung anu jadi guru. Malah bisa dipastikan dina poe isukan guru akang bakal datang ka dieu, sing percaya. Lain naon ari abdi mah Kang, salempang bisi si topeng mayit kaburu datang ka dieu atawa si Rawing. Sedengkeun anu bakal mampu nyinghareupan eta dua jalma teh jelas iwal ti Ki Barajul. Kangaranan geus aya Ki Barajul di dieu mah pasti tenang ka urangna oge. Malah diharapkeun kedatangan si Rawing atawa si topeng mayit. Kitu ari jalan pamikiran abdi mah Kang. Nyasok sanajan akang oge sarua. Sabab hayang buru-buru beres urusan. Terus terang, Ki Guru oge bakal suka jeung sugema hatena. Upama ieu tempat dihadiahkeun ka Ki Guru. Nu matak Ki Guru mun geus ka dieu bisa dipastikeun hayang buru-buru merenan si Rawing jeung si topeng mayit. Laras anting imut, pikeun manehna oge memang leuwih alus. Upamana teh mah memang Ki Barajul tereh-tereh bisa ngabinasakeun si Rawing jeung si topeng mayit. Dua jalma anu bakal mangrupa ancaman pikeun kasalamatan dirina Laras anting. Keur abdi geus gilik Kang Guntara. Moal make lebar mikeun ieu tempat jeung pangeusina kaasup diri abdi sorangan pikeun kumaula ka Ki Barajul. Upama teh mah geus beres urusan Kang. Sing percaya ka guru akang, ilmu Ki Barajul nyata waduk banyu jeung aji bandawasa moal aya anu mampu ngimbangan atawa nandingan. Salila akang nyaho, acan sakali-kali acan Ki Guru ngaranapan rubuh eleh jajaten kuno jadi lawan. Nu mata tenang sing percayanya ka Ki Barajul guru akang. Keur abdi mah jelas percaya Kang. Nu matak ngaja datang jauh-jauh oge ka ditu. Sabab harapan abdi memang ngan hiji-hijina nyata ka Ki Barajul guru akang. Nu matakeun akang ayeuna ngeremaneh di jero kamar kosong. Hayu, anu belah mana kamarna? Guntara harita dijajabkeun ku Laras anting ke kamar kosong. Geus kitu mah terus Guntara ngeremaneh. Diuk sila bari sidakep ngarapal ilmu geusan ngayakeun kontak batin jeung Ki Barajul anu jadi guruna. Sangkan dina poe isukan aya datang ka paguron topeng Laras. Guntara memang hayang buru-buru bisa ngabereskeun urusan mangsa ngabinasakeun si Rawing jeung si topeng mayit. Sabab si Rawing jeung si topeng mayit jelas mangrupa ancaman pikeun kasalamatan dirina Laras anting jeung Dewi Angrum. Dina poe isukna tetela bener Ki Barajul aya datang ngan sorangan. Dapugu memang geus aya kontak batin tadi peuting. Ki Barajul geus henteu tatanya atawa ngatog deui mangsa lumaku ka paguron topeng Laras. Kadatangan Ki Barajul da memang pugu di arep-arep pisan. Teu matak aneh lamun dibagiakeun kalawan Daria ku Laras anting jeung Dewi Angrum oge Guntara. Kadatangan Ki Barajul dihormat teu beda ti kata tamu agung. Waktu ngariung ngobrol opatan, Guntara nyaritakeun pangalaman waktu tepung jeung Jaka Sinangling nepikeun ka tarungna pisan. Malah Guntara anu ngaranapan eleh jajaten. Jadi jelas Ki Guru, si Rawing memang teu bisa dianggap enteng ilmuna. Sabab si Jaka Sinangling oge anu jadi anakna tetela boga ilmu anu aneh. Kakuatan tenaga lawan bisa malikan kasorangan sakumaha nu karanapan ku kuring Ki Guru. Jadi jelas ye, nu bakal mampu ngabinasakeun si Rawing jeung si topeng mayit iwal ti Ki Guru ieu mah ye. Guntara ngareret ka Laras anting anu direret harita terus milu mairan caritaan. Naon anu dilisankeun ku Kang Guntara memang telepat Ki Barajul. Nu matak harapan abdi oge sakurnu aya di dieu mung kasalira Ki Barajul. Bet piraku teu mampu ngabinasakeun si topeng mayit sareng si Rawing. Ki Barajul tembong dina waktu harita nyerenge seuri. Pikeun dirina memang henteu ngarasa seber atawa risi nying hareupan lawan anu kumaha bae oge. Ilmu weduk banyu jeung aji bandawasa mangrupa dua ilmu andelanana anu dina lambaran kahirupanana can kungsi panggih jeung lawan anu mampu ngimbangan kakuatan jeung ilmuna.
Henteu kudu salembang. Nu matak buru-buru datang ka dieu oge supaya tere beres ieu urusan. Sabab kula oge penasaran ieu teh. Hayang geura ijen jajaten jeung si Rawing oge si Topeng Mayit. Pikeun ngayakinkeun ka kalangan kajawaraan. Yen si Barajul jago anu moal bisa gerak di pakalangan sanajan nying hareupan lawan anu kumah bae oge. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawing Nitis. Si Rawing Nitis. Lamping pasir nulung kawin, taya jalan bisa disorang, gunungna ngajegir kepatilur, manuk mapang caang ngaberang. Dina tekad makalangan, tumpes segala durjana, horeng jawara sajati, katentreman harita ngadada ayah. Si Rawing Nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur Catur Mang Inoy. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka Musik Rendika MG. Pangjejer Gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Langit mimiti kibar caangan, taya mega ngahalangan. Gumulung rasa kabunga, rasa hari wantas ilang. Dageningan jago nu taya tandingan, asikna sama nanjur ngaran si Rawing harita. Para kanca sadaya Wilujeng Kantun